Sampurasun ieu mangrupikan seni olahraga bela diri pencak silat langkung spesifik nade panginten ieu teh seni bela diri main pu ditinggal karuhun urang kapungkur anu ayeuna dimulai ku reng-rengan di main pu Giri Pusaka. Kautamaana tangtos seueur pisan salah sawiosna kanggo olah tubuh supados refleks gerakan urang kajagi saperkawis dina pintonan oge gerakan-gerakanna payus katinggalna bari jeung aya tenaga dinu gerakan-gerakanna. Janten upami ditonton ku urang teh aya unsur seni ngibing sareng unsur bela dirina. Main pu Giri Pusaka berpusat di Bandung, di Sumedang oge aya cabangna kanggo Kabupaten Sumedang anu tos aya ranting-rantingna oge per kecamatan. Atur nuhun kana peratosanana mugia wargi-wargi sadayana khususna orang Sunda umumna orang Indonesia tiasa ngamumule seni tradisi khususna tradisi bela diri main po anu sakitu ahungna ditinggal ti karuhun urang anu mana fungsi manfaat sareng filosofina sangat luar biasa. Sakitu panginten wargi-wargi sadayana cag sampurasun.